Bah, pangmecenkeun bugang beurit. Minta duit. Ribut segala keur teh make jeung minta duit. Ya duit yang nanaon atuh? Ye, lain ek minta duit. Pangmecenkeun bugang beurit teu kuat bararau. Yang meuli cau. Jeung nanaon atuh make jeung meuli cau? Ye, henteu nitah meuli cau. Pangmecenkeun bugang beurit teu kuat bararau di luhur. Oh, jang dulur. Nya kitu aya naon kitu aya dulur make rek dibere cau. Ye, henteu titah meuli cau jang dulur. Tuh pangmicenkeun bugang beurit di luhur. Awewe mah teu bisa hanyat. Oh, rek hajat. Lain di kamari ngomong rek hajat kitu butuh cau. Dulur teh ieu mah geus deukeut rek meuli we. Aya teh kudu meuli, sabenerna mah cau mah ngan hoream ngalah. Ya, dengekeun, teu titah meuli cau. Tuh pangmicenkeun bugang beurit bararau. Cau we cau. Mun ti kamari ngomongna tuh butuh cau gitu. Butuh cau ngadadak ieu mah hese. Dengekeun, henteu nitah meuli cau, teu nitah meuli cau. Tuh pangmicenkeun bugang beurit. Teu kuat bararau di luhur, awewe mah teu bisa hanyat. Masing yang hajat oge da ai kudu ti kamari atuh bebeja. Ai butuh cau teh ai maneh mun lila keneh ieu teh kahajat teh ieu mah meureunnan geus deukeut meureunnan. Astagfirullahaladzim. Mung aing mah mung jeung hararujan jeung kieu. Dengekeun, henteu titah meuli cau, henteu ti tadi ge pangmicenkeun bugang beurit, awewe mah teu bisa hanyat. Masih yang hajat oge jeung ngaroream deui. Lah, Ngaroream lah hararujan kieu. Gusti, ieu nya saha nu nitah meuli cau? Pangmicenkeun bugang beurit teu kuat bararau geus hiliwiran sore isuk. Oh, rek nganyuk. Montong atuh ai rek nganyuk mah bedo nganyuk jauhkeun we lah. Abah rek nyala we ai daripada nganyuk mah. Yo, dengekeun daripada nganyuk mah keun abah rek nyala rek abong ting abong. Yeuh, dengekeun, henteu nitah ngalacau, henteu. Pangmicenkeun bugang beurit geus barau. Heeh, eta ge butuh cau rek nyala we ayeuna mah da ai duit teu boga. Daripada nganyuk mah rek nyala. Yeuh, henteu titah nganyuk cau, henteu. Pangmicenkeun bugang beurit. Tuh geus bararau di luhur. Heeh. Da eueuh duit mah jang meuli cau mah. Kan rek ngala daripada. Yeuh, aing teh henteu titah ngalacau. Tuh bugang beurit di luhur awewe mah teu bisa hanyat. Masing yang hajat oge da kudu keun we da kudu duit mah kudu keun rek ngala abah lah. Ya, geus teu kuat ieu awewe mah teu bisa hanyat di geus sore isuk. Komo rek nganyuk kitu mah daripada nganyuk mah ya. Yuh, cicing. Tita tadi ieu ceuli teh dengekeun. Pangmicenkeun bugang beurit geus bararau. Teu boga duit, abah mah jang meuli cau teh teu boga. Geus rek ngala daripada nganyuk mah. Cek aing ge cicing. Astagfirullahaladzim, abong-abong jeung nu bange aing mah. Hara rese di titah teh.